Yin, jaketna alus euy. Briges abadi atuh tah. Briges Indonesia da dia nage emang nih. Di mana? Di mana boga jaket kieu? Yuk, heeh. Menurut AA atuh. Aa saha? AA na si Leto. Heeh. Budak BR jaket. Si Leto teh boga AA. Oh. Saya teh cenah keur dipoe. Si Leto dipake. Tah, itu si Leto dibikeun ka urang ieu nih. Briges. Bener. Mana gitu jaketna halus. Jaket si katak wijer. Heeh, aing budak tawuran kieu ge. Bakal eles katak wijer budak Briges mah ieu nih. Nya. Ngadongengkeuna tah si Leto, udah ngecek si Letona. Heeh, kumaha tah? Ai maneh lamun geus tawuran cenah Briges. Ai maneh teh moal samurai sok yuk tah. Urang masih yeun mah tah. Aing mung tawuran atuh ah. Orang mah erek penasaran hayang nyobaan orang geus make jaket ieu mah gede ka wani ieu mah nih. Neurak di kadek henteu teh. Bukan jaket ieu, heeh. Moal jaket ieu mah geus meunang ngajampean ieu mah nih. Ti guruna aana si Leto tadi jampean heula. Mal neurak ieu mah saacan ku arak jaket ieu mah. Ngan neurakna ka nu beuteung ieu mah. Oh, Wah, anjir. ieu ge sarua baju si Leto teh urut ditusuk emang nih ku samurai. Palontongnya. Emang nih tuh. Maruk maneh hungkul kitu. Ini urang tah tapak ditusuk hungkul. Tah. Biji, hiji tuh. Eta mesin kayo ini sih mah gede buladug gitu ih terami. Sia gede buladug mah. Tong gede buladug ke penonton siapa lu naon film teh buladug cenah. Pan ngaranna ge film atuh. Teuing buladug sih mah Sia gede buladug mah. Mantap gue tuh blog. Nempo si Hajib tuh ya. Cek keneh beta di dieu sajep teh. Ini jaket lancek asing dipapake meureun ini. Anjir kacau. Dek dipake teh yang masalah bieu teh. Si Hajib ka itu. Si eta mah anjing. Dek dipake tawuran, ngomong ke urang gede di dieu pisan tah. Aing poho basaena diinyeun si Hajib Ngomong ku namun dibikeun. Henteu ai maneh anjing diinyeumkeun. Heueuh cek si Hajib cenah dibikeun cenah ka urang cenah urang teh atoh we cenah teu nerak di kadek cek mun teu nerak teh. Ini ngajak aing bakal ngadat ka aing ieu mah. Itu bieu gitu, ting ka mana? Dek cari masalah aing cenah. Kitu lajeng urang ulah dipapake eta teh anjing palaur anjing. Dibanding leutik kene urang mah. Si Hancip udah beladug berarti heueuh. Komo anu neungeulan cek eta nya. Antep ah. Ende bongana bobolodog ge ka aing nyebut beladug si anjing. Jigur susah atuh. Dipapake asli. Heueuh, ieu mah cari masalah cenah ngomong teh ka urang. Si anjing. Nu bakal piomongeunna lanceuk urang anjing ieu mah. Cenah mah dibikeun pajar teh. Wah, henteu tuluy dibikeun sia ngomong teh. Dah cek si ituna. Kemana tadi initna? Ka ditu. Aing susul anjing. Buru, lompat. Gitu. Anjing. Maneh eta jaket di mana? Tina sasampayan leuh. Sampayan saha? Maneh jeung cokot wae teh nu budak urang. Teuing da manggih urang mah. Manggih ti mana? Tina sasampayan ih. Aya tina sampayan menang moe pamajikan urang beunang dipapake. Heueuh sugan teh manggih. Maneh keur dipoe eta teh. Yang urang lah. Yang urang teh nu budak urang rek sakola jaket. Yeuh bawa yeuh. Mali genep siki tah jaga. Pura butuh. Kitu budak teh. Aya nu kitu. Cip. Iya, Cip. Sia deukeun ai maneh jaket lancek urang ai maneh. Panu setos dibikeun. Teuing teu aing teu mikeun ka maneh. Teuing. Kudu mere nginjem. Nah, geus dibikeun kumaha. Sia lancek aing anjing sangkana dipaling ku tetangga sia itu geus tek didodogan hiji-hiji imahna. Nah, teh jeung dibikeun ka urang. Teu teu dibikeun aing menginjemkeun. Da geus cupdar mun dibawa deui berarti bakal pabalik letak. Atuh ieu da anjing lancek aing bakal ngamuk ai sia. Mun apeuleuh eta ku urang ai maneh. Ngan do urang maneh cek saha apal di urang. Kan bahasa ayeuna mah nginjem. Bahasa keur dipake ku urang. Maneh apal saha urang di dieu? Spiteng tadi. Mana kemana dipake nyari masalah cenah eta? Cek saha? Si Spiteng. Mana Spitengna ngawaduk, si eta sidik gede buladug dipercaya meneh mah. Mana tong dipake sagawaya ieu teh maneh. Bahaya. Beri BRZ ieu mah nih. Lanceuk urang ge bahaya ieu maneh. Moal, tidak ieu mah jaketna ge halus tuh. Heuh bahelaan ieu.
lanjut urang nanyakeun Iya mereka indung urang rek diajakan jadi briges. Emangnya lanjut urang ini bakal ngadat anjing. Mana kumaha lanjut urang ngadat anjing. Ajib sih ya goblok. Ngera anjing. Aing kumaha bersiksa ku lanjut aing. Iya goblok. Naon ai maneh? Iya udah aku lanjut aing. Aduh, Siksa aing. naha? Siksa tuh dibekun. Si Hancip? Udah nyemkeun ke si eta atuh. Kesiksa aja. Geus bae geus. Ke urang bawa jeung urang. Deket urang ge dibawa. Dari hate. Udah kan ya jam bola. Dek masuk ke hidungna. Kebriges. Pan indungna teh BRI goblok teh nya. Aing Teh nya jadi BRI. jangan saya tuh mah ngerti aing mun aing ngajak aing kalaka gitu. Sia tuh rasakeun anjing di babuku selang anjing. Oh bae atuh geus tong ceurik. Iya jadi hati goblok untung ceurik sok asaan sia anjing jadi aing ieu mah Pan urang lain jadi aing anjing. Seumpahan lagi Anjing tinggalikeun aing geus gede aing sia tip. Ku aing ieu masih kena diberi masih kena di BRZ anjing. Aing dek asup anjing ka barudak Herman anjing. Herman buruk naon? BRI anjing. Heeh, atuh bae urang nek budak Adodi. Barudak naon? Budak PKH. So, yuk ayeuna mah urang balik we. Bae mun maneh lanjut maneh nanyakeun. Heeh. Teuing gitu yuk. Yuk, Udah bakal apaleun ini dipake ku si Hancip. cenah ku lanjut maneh di tenggelam lu puas ayo. Balik. Buru Jeung atuh tinggalikeun anjing. ayo. Balas anjing gua sia. Anjing. Geus atuh tong ceurik. Sieun aing teh Bae engke urang susulan. Gimana? Sidik emang si Hancip mah gede buladug mun percaya. Tadi kok urang nemong-nemong urut di kadek. Bajuna hungkul, kiona soek tah ka dieu. Mana teh apanya? Urang tapak ditusuk apa teh? Enak mu. mana Pokok. Beriji hiji emang tuh. tusuk kunaon Ku tusuk sate. Emang nabot ditusuk Heuh nyata tak apa urang nyeri. Mun percaya tadi mereka itu temang utom jika dia we mau jaket ka era. Dikasih katak bijar pajarkeun budakna cenah. Kitu urang urang. saha budak Mang Utom Oh, berarti si katak bijar meureun. Budak Mang Utom lain lain. naon sia budak Mang Utom mah si Sony. Oh, si Sony. Berarti lainnya. Jaket jaket. Baju mana alus euy? Bahasa ayeuna meuli bahasa Persib main jeung RW 8. Oh, bisaan euy. Aleto, Naon? badannya nak acuk nu eta Tah saha? si Aa. Engke deui atuh anjing Bade jadah. dianggo latihan Latihan naon? main bal. Bejakeun kitu baseuh ka si Aa juga. Apaan si Aa ge mirarian deui itu aya ngan eta hungkul. Jadah. Yo. Tah jadi tank kieu tank bae emang bahasa urang naon rajo. Udah beladug dong saruana sia ge. Si Aki gede beladuk piraku eta ditusuk anjing kalau bak gitu. Piraku masih hirup. Goblok. Naon atuh dik? Mana mau pakai jaket ieu sia power. Nah, Si aya nu nyegat di jalan. nyegat saha kunjung anu nyegat. Heeh, aya mana power dah urang ge pernah ngalaman nu kita dicegat sok di jalan. Ada yang malah jaket urang, jaket anak si Leto.
Heueuh lalaan pokona mah imane power. Kunaha? Bisa aya nu nyegat imane tah apa sejarahna maneh mah. Aku jangan menyegatnya mua tuh. Aman ieu mah briges tah. Heueuh imane power bisa ke di jalan maneh panggih gar dieureunkeun. Sia. Da mau teh mah melongna teh kan sisi negatifna wae atuh. Heueuh teh kumaha? Ya melongna teh sisi positifna atuh. Positifna naon? Positifna amun misalnya aya bencana alam, aya pokokna mah nu karar itu we. Sok bakti sosial, sok aya briges berdikir sok. Eta sisi positifna tong melong kana negatifna wae. Negatifna mah eta mah oknum. Heeh. Seorang hilian atuh jaket jeung ieu rek. Namas baraha. Ah hilian we ngumpul atuh Nah, ka duit. embung halus jeung briges. Maneh. Urang mah rek ngajak indung urang jadi briges. Balik. Juga itu harus kena ieu gitu.